Wargi Anomalia Kumanga Ayeuna Waktosna Babatulan Paridanan Cerita Sunda Tina Judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampurasun para wargi sadaya aturan para wargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan dongeng Sunda. Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya, kalayan aya dina barokahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rupina tina danget ieu pribados seja medari hiji carita sejadi ajar medari hiji carita anu ngabantun judul nyaita Jaka Lalana teh. Bagian anu munggaran atanapi bagian anu kahiji. Satu acana atuhnya seperti biasa simkuring ulah kira-kira ngapunten oh pilih ieu carita pilih aya nami nu kasabit padumukan nu kaguar asma nu kasebat-sebat dina ieu carita ulah kira-kira ngapuntennya pamit ya aya nami atanapi tempat anu kalersan sami eta mah mung lila kadar saret sami kitunya sapi dina kalersan dina ieu carita. Mangga atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos ayeuna simkuring bade sujamedar caritana sumangga wilujeng ngadangukeun. Ibu kaling carita wanci harita teh isuk-isuk kaayaan langit masih kene disumutan ku halimun ipis tur hujan anu ngaririnci tatangkalan jalibru ku cai hujan letak-letak oge barelok teu saperti biasa isuk-isuk harita mah dari papaesan kuricitna suara manuk nu patembalan dina tatangkalan tur teu dipapaesan ku hibarna cahaya panon poe di belah wetan. Langit kulawu ciga anu masih can wareg muradkeun cai hujan nya ge teu sabadak peuting tadi hujan teh masih kene ngeureuyeun ngecrek matak hoream ngamimitian lumampah
nepikeun muka lalakon anyar atawa neruskeun lalakon nu kamari katunda. Kacaritakeun dina hiji lembur anu leutik nu ayana semu dinu mumunggang tur masih kaasup wewengkon tutugan Gunung Gede. Pernahna tibeh wetaneunana anu eta lembur teh dipapaesan kusing arwahna walungan oge sing rarengkolna galengan pasawahan anu ngampar hejo parena nu keur mejehna sumedeng saacan bijil kembang sing arumpak beuki wetan turun da puguh katebah wetan teh kaayaan beuki mudun mata kuaas mun ditutup di kajauhan teh. Di palebah wetan eta ngaran lembur teh katalah Kampung Jenggung, salah sahiji lembur nu semu nyingkur. Tur dina mangsa harita mah masih keneh leutik nya ge teu kacaritakeun camparengit. Leutik da puguh can loba warga nu nganjrek di eta wewengkon. Paling oge aya kana 16 urunan mah eta ge imahna loba nu sing parencal da puguh lembur leutik kasebutna oge nya ge aya imah anu ngariung kitu jeung tatangga bubuhan we eta mah meureunnan sadulur-dulur biasana mah kitu. Anu sajen mah lolobana jeung tatangga teh pahanggang. Warga di eta lembur pakasabanana rata-rata jadi petani ngagarap sawah nu aya di sakurilingan eta lembur. Eta ge aya kitu teh mah nya gitu loba hiji tua mah nu boga pakasaban sajen seperti ngurus ingon-ingon kaya ning nunding atawa domba. Dari hayam jeung Manila mah hampir kabeh warga oge pada ngabogaan di kolongna sewang-sewangan. Jumani salah sahiji warga Kampung Jenggung sejang muniang kaluar ti imah dek ngomekeun cai cenah di sawahna nu ngan sabebecek. Kariwang bisi kacahan cenah. Da puguh biasana di Kampung Jenggung mah nalika usum hujan teh sok rajin caah. Pang-pangna mah caahna sok ka sawah. Kusabab rata-rata sawah bogana warga Jenggung mah aya di sahandapeun lemur. Nya di beh lebakna jadi ti lemur teh kahandap turun. Sawah nu di lebak eta kacaahan teh kulantaran cai susukan pangkalan nu ayana di beh kalereun eta lembur. Sok leber teu kuat nampung cai meureun sakitu umpal-umpalanana. Mun pas hujan gede teh tapi mun incak usum halodo mah berkah. Di wewengkon eta mah tara ieu kakurangan cai. Dan sanggeus dipikir deui da puguh hujan teh masih keneh ngariring cikuning. Jumani antukna kalah ngadon cinekul dina golodog. Golodog nu kawilang heureut. Sabari ngalinting bako ku daun kaung. Atuh cekes we. Eta udud daun kaung nu geus dilinting teh disunut ku paneker. Selebung asup nu kaluar tina baham jeung irung Jumani harita muput papakean tegararing nu rantuy ngagarantung bisa ngulun sirahna. Ya kitu panai usum hujan magening pakaian teh tegararing teu bisa dipoe. Angkur satuus-tuusna kitu we digantung-gantungkeun di hareupeun imah. Jumani antep netep
netep anteng kaburuan nu dipake lalariwat ingon-ingon boga tatanggana kaya ning hayam jeung Manila nu singgareboy bangun jongjo nakaranan adon cucot malah marodol di buruan sakitu laledokna alatan hujan saputing jeput teapan puguh we atuh keur mah ukur buruan imah teh baralah ujug jeung tangkal kapol anu sing jarang melung katambah letak kungkul ieu batu nu dibalai seperti laharna buruan imah nulian kawantu dan jumane mah boga watak ngedul tah ieu daek ngoret bebersih bisa budureun imah na teh sakitu imah panggung nu sakitu geus dengdek teh tong borok kitu apanahan cecap ngomean iris ogen kalis ku keding deui atuh puguh we imah nu sakitu basajan tur letik teh yueur iris teh di ditu teh di dieu kalah ngadon ditampanan ku tampolong jeung gentong nu geus saremplak nu geus saremplek maksud teh menirapang di tengah imah teh pajajan ku barang-barang nu dipake nanean iris lumani saeutik oge teu kapangaruhan kana naon nu ditempo di hareupeunana sabari ngalepus udut teh manehna mah ngolok awas nu jauh panindeungan duka teuing keur ngalamunan naon eta teh teu meuni anteng nakaranan sok padahal batur mah tika salat subuh ge geus panyibut sabari kalau kucurut oge narempos sawahna sewang-sewangan sapuguh mundek ditempoti peuting keneh mapan inggis dicalakaeun kajaba ti poek teh hujan nu sakitu gedehna matak ngajadikeun jalan anu bakal disorang samemeh ka sawah tangtuna kaayaanana bakal dok tur laleueur bisi teh soledat kitu atawa kaboha caah atuh cukang anu dijieun tina tangga kalapa pikeun meuntas ti lembur kana galengan ngaliwatan walungan oge kaboha caah kitu pamikiran urang jenggung harita matak nungguan isuk we cenah ceuk kieu ngarah bisa katempo hari beurang mah sok sanajan hari kahariwang mah menantaku ti peuting keneh malahan mah loba nu teu bari sahare balas kumikiran kaayaan sawahna sabab tadi teh rata-rata urang jenggung mah ngabogaan sawahna teh di wewengkon eta pisan atuh teu matak heran harita loba warga nu balawiri rata-rata rusuh gugup nuju ka sawahna sewang-sewangan sok sanajan harita hujan masih anggar we ngeceret kan pedan teu sagede puting tadi kitu kaayaan di lembur jenggung harita tah wargi sadaya ayeuna urang teraskeun deui caritakeun Jumani anu tadi teh nya uiran deui Jumani anu salah seorang warga lembur jenggung teh sabenerna mah umurna teh can pati kolot-kolot teuing kira-kira paling oge karek micak 22 tahunan beureunan dan pedah katempo kolot teh perbawa hirup nu teu woleh dipinuhan ku kasusah nu taya sudahna kabingung musyawarah taya tungtungna jeung tara biasa di daek ngurus awak lantaran ngedua teh sambalah harita oge apa ningali batur salembur pahibut teh manehna mah kawas nu mondok mayong dek ini tempo sawahna nu ngan sabebecek teh kalakah anggar we diuk ngahulung balung anteng ngalamun sabari terus ngepuk udut teh subuhna
Pangawakanana jeung maneh teh semu jangkung. Tapi rada puru. Suruh pisan mun keur nangkep tuweur teh ka tempat yang moyongkot bongkok. Ari keueutan beungeut namah rada mojeuleuhna pantes mun disebut kasep oge. Ukna semu garing gantar bawa ti kudrat. Kulit bersih, sok sanajan cacakan teu kaurus. Mun teh mah daek ngurus tur kaayaan hirupna teu sagala walurat mah tangtu we terugi mun teh mah disebut dedek sampai rupa hade oge mitra. Cuman teh geus boga pamajikan nu katelah bisoda. Disebut ibiso teh lantaran umur pamajikanana teh saluhureun umur Jumani. Beda kana 7 tahunana meureun. Manehna teh geus ngabina rumah tangga kurang leuwih 3 tahun satengah. Dan geus sakitu lilana can dipareng ngabogaan budak hiji-hiji acan. Ting pedah kitu sugan salah sahiji nu jadi alasan Jumani ngabogaan watak kedul teh. Hari wisoda geus mah umurna leuwih kolot oge manehna mah basa kawin jeung Jumani teh dina kaayaan ranaan. Kawin jeung Jumani umurna leuwih ngora. Tur kaayaanana bujangan keneh deui. Cebaning boga rupa nu saluhureun rata-rata jajaka di lembur eta harita mah. Beda jeung bisoda geus mah umurna leuwih kolot atuh teu dina kaayaan oge kekayaan ralanaan. Rupaan oge bisa kasebut teu sabaraha. Kulit rada hideung santen, pangawakan pendek pecekrek, leutik. Kuntuna oge katara rada orongo. Hanya kitu kangaranan jodoh mah geuning. Cek itu cek ieu ge lila-lila maka sebut pantes we. Pedah eta bareto teh bisoda kaasup rada beunta. Rada beunta oge ku alatan boga banda ditinggal jenat salakina nu ti heula. Boga sawah aya kana 4 kotakna jeung aya BBC teh meureunan 3 kotak. Tambah kebon laja nya kitu sabaraha lega. Tak kusabab kitu meureunan Jumani harita sasat di leremohkeun ka disorah teh. Da puguh tadi naoge Jumani mah liuk eueuh ragap taya. Estu nu geulis teu dulur teu baraya. Da manehna mah hirup ge sasat dikukut ku Mama Haji Sangkuri. Dan pedah jalmana kitu teu beunang diurus. Atuh akhirna dikawinkeun ka bisoda. Ngaso heula mitra ngaso kudu diheula sakedapnya. Apa gini mah teh. Tah saatosna sami-sami ngaso atunya. Ieu mah lumayan geuninganan. Rada tugur oge ye. Di kolot teh. Bukan teh kieu nya dongeng teh. Mangga urang lajengkeun deui. Tah ayeuna panda bisodah ditinggal cenah salakina nu ti heula teh. Saeutik-saeutik jadi urangan malah ludes ya kitu we dipake resiko hirup jeung Jumani pagaweanna teh ngandalan dulun teu urus ngan kai eta we meureunan banana teh nu aya teh kari sabebecek teh eta ge sakapeung mah teu kaurus deui. Atuh akhirna ayeuna teh Jumani jeung bisodah teh estu mata ketir nasibna geus sagala eueuh.
hirup beki dieu beki seuseut istuning kokoro nyoro malarat rosa carek pibilanganana mah dahar isuk henteu sore dahar sore henteu isuk. Banyak itu sok sanajan apal kayaan di mah seperti kitu cuman mah tara ieu ambil pusing acuh we manehna mah urusan dahar mah biasa gen nu lieur teh pan mikiran teh justru nu jadi pamajikanana nya bisodah geus teu aneh ngecawok ka ditu ngecawok ka dieu pila kadar keur sakalieun dahar harita oge bisodah teh tayohna keur ikhtiar meureunang terebon-rebon keneh oge geus eueuh ti imah sok sanajan hujan bari rincik oge kaayaan jeung kaayaan sakitu tirisna teh jigana teu matak jadi halangan pikeun bisodah mah nyada sasat kasurung ku pangabutuh atuh. Ari Jumani geus disasahatkeun eta oge kudu jadi pamajikan teh yen manehna bagian nempo sawah cenah kitu nempo sawah jiga warga nulian damanya hari kudu bisodah onaman mah nu kepaga nu pangawakan awewe kailahan oge pan lalaki anu kurang umah ome di sawah mah yakeun cenah kuring nu nyiar ecolokeun keur dahar poe eta mah nya poe harita kitu pok-pokan bisodah saacaan miang ka Jumani nu harita masih di harudung sarung cingogo jeung hareupan tampolong nu dipakenan yang iris. Tapi lain deui kaget nalika bisodah datang ka imah nempo nu jadi salaki masih keneh cenekul ngalamun dina golodog sabari anger we ngalpus udud bisodah bari kiki cipritan bari ngelek dingkul nu geus rangsak sisina dieusian ku segon aya meureunang kira-kira sabatok mah kating ti mana jeung ting ti saha meunang ngecolokna teh awak jeung kabayana nu geus kuleuheuh teh kulimis dari buru balas ku kahujanan mata kuatir puguh oge mun ningali kitu mah nah atuh arikan tawang teh datang langsung we nyarekan Jumani nu harita keur anteng ngalamun mani teh sidikna luncat atuh hampir we ti jongkok keburuan. Sakang, ieu teh nadek kitu wae lalaan teh. Sakitu batur bor-bor ki subuh keneh narampo sawah di Situmbangonan. Haye ti tadi teh masih ngadon lapun terkeneh we nya. Dan kuring teh tadi maneh teh geus miang nepok sawah. Teu pusik atuh sakang. Pokna bisodah nu harita sabari garo singsak ti buruan atuh mitra katara keheul nempo nu jadi salaki masih keneh cendekul kitu teh untuk kekerot nya untuk nu rada orongoh teh katara kekerot bakat kok nahan amarah meureun bisa olah teu kawadahan dadek teh ama kumaha tuh ngabandungan kalakuan jalma jiga kitu. Tapi dasar Jumani sakitu pamajikan gegerewekan ngawak-wak teh sidik nyarekan lak-lak dasar manehna mangadon acuh we sanggeus leuler tina rasa leuwasna alatan kagareuwahkeun basakeun ngalamun tadi Jumani teu ieu daek ngalayanan nu jadi pamajikanana nu keur dikawasa ku amarah bukan narimakeun maneh sugan
suka beda Korea muah ini mulkeun pacengkadan jeung nu jadi pamajikan. Ya gede kitu teh mah ilahar teh kejadian dina tiap rumah tangga menyemitra. Mun aduh deka nah teteh soda kuat kalak-kalak dah sakit itu nyarekan kan jadi sakit teh kalem we atuh padi ge laina moal mangkat teh da ieu ge dek indit apanaan kitu na teh bari dibarengan ku ngahehe seuri jiga nu teu boga dosa atau puguh we bisodah beuki tamah-tamah amarahna kan saacan pok deui dek nyarekan cumani gewat cengkat turing ngajewang pacu anu nyarane dina bilik lung sarung nu dipake ngaharudung teu tadi teh dialungkeun ka tengah imah leos indit manehna teh bari ngomekeun calana komprang belea nu geus rangsak di palebah tuurna. Da memang biasa ge kitu. Cuma imah mun bisodah keur ngawak-wak teh alatan kesel. Manehna mah milih ngaleos. Komo harita mah puguh dan tersidikna di jurung-jurung terebun kene. Cuma ni nikreuh henteu ieu miros teh kana jadi pamajikan olohok sabari calangak. Neupeup nu jadi salakina ngabeng beos ka palebah kaler. Nepi kang ngelesna kahalanganku rungkun langasa. Jumani jongjon ngicelik mapais jalan satapak nu berasna kalebak. Pas nepi kalebak teh nyawe geuning. Di lebak teh geus loba jalma anu paciweuh. Ngaropea sawahna nu laruksak alatan kacahaan peuting tadi teh ya. Eta mah meni rupa-rupa paripolah warga. Aya nu keur ngaguar-guar tangkal pare nu ayeuna nya ayeuna teh ngagalubrag gitu. Aya anu pahibut menetan galengan jeung nyairan lauk sesaka bawa palit. Lumayan meureun tambah lapur teuing. Sok sanajan lolobana mah kabawa palit kulantaran galenganana rempang. Nyara rempang gitu. Atuh aya oge nu keur sebut maculan sisi susukan. Tiga nama keur menecai sangkan teu leber teuing asup ka sawahna. Aya oge nu keur ngaguleng neuteuk sawahna nu dipinuhan ku leutak jeung pangbalaan kabawa palit alatan caah teh. Sawahna hampir rata. Nu tadina dipinuhan ku hejo na tangkal pare nu keur meujeuhna Sumedeng. Maka aning pan di daerah eta mah di baheula oge nya baheula kitu kapungkur. Lah pare teh pare pandan wangi teh geuninganan kapancaranya. Salah sahiji beas unggulan. Aya ngan ayana ngan kur aya di Wewengkon Cianjur unggul kitu teh mah. Nya kapungkur kitu dari ayeuna mah. Jigana tos teu aya, jarang gitulah gen ayana ge. Puguh we atuh. Lebar temenan, da puguh hari musibah mah pan. Karang ngabejaan ti anggangna. Ya tuh daek teu daek sakumna warga masyarakat kampung Jenggung teh. Dina waktu harita pasrah sumerah kanu maha kawasa. Kana naon anu karandapan dina mangsa harita adalah dikumaha tuh. Tasalarea oge teu diiwalkeun. Keuna ku musibah alam. Musibah alam anu tumiba ka lembur Jenggung mangsa harita. Jumani atuhnya nu neuteuk kanu keur paciweuh teh anggar we ngahunted di sisi galengan di nu mumunggang. Laina buru-buru ajrut turun jiga batur. Kalah cingogong ieuhan hanapeun tangkal handeuleum. Bari anggar we ngahuleng
ngan pedah teu sabari udud da puguh hujan apanan bako jeung panekerna oge melu kabasuhan dina pesak kampretna nu jibruk ku cai hujan. Duh ieu teka aya wae lalajawanan teh asa rame deka ningali jalma nu pahibut pabaliut nuluskeun perkara isi kadut mun deka wegah da keun we antep heula tuh bisi ke datang cah deui atuh cuma meuleunya ampun deka kitu garentes hate jumane sajeroning cimogo baring nyuhan teh teu jeung milu bingung manehna mah komo make ulu biung pahibut nurutan ulian acuh we manehna jiga naon teu hujan tur kaayaan ngariung mah jigana dek nurut urut nya mun teu kaayaan hujan mah kitu tawa galarin jigana maneh mah nurut urut deui we meureun biasa ngalepus pohara atuh nyata kumaha atuh salajengna ieu carita mangga antos wae dina sanes waktosnya muhun kumargi waktosna ayeuna mah geuning teu nyekapan insyaallah waktos anu sanes urang teraskeun deui aduh lumayan geuninganan ngadongeng teh sakitu wae nya nu kapihatur langkung saur bae carekna atuh ulah kirang-kirang hapunten kasadayana pribados saja undur diri hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.